Sampurasun bayam maden rangkeun panayogian nyaeta tangkal jati saya daun jati tangkal jati kangge panayogian usum kemarau. Lamun kemarau nalami otomatis ieu daun jati teh marolok gitu. Tapi lamun kemarau mah teu lami gitu. Jadi masih kena segar seperti kieu. Nah, ieu malami halodo gitu. Mun halo ketiga anu lami gitu ieu teh meruruk panayogian lamun janten kirung otomatis turun hujan gitu. Ayo panayogian teh naon, Bah? Ya panayogian teh jadi isyarat gitu. Yo bade halodo misalna teh. Yo pasti daun jati teh tinggal daun jati. Wah marolok wah jeung halodo pasti da ieu. Pasti lami halodo. Tapi lamun masih kena segar kieu masih kena aya hujan. Sapertos ieu. Masih itu hari kena hujan ngomong pada halo doanya terus bulan 8 kan Kaping 8 teh bulan 8 teh berarti halo do ketiga biasanya tapi akhirnya masih seger ya pasti hujan masih kena hujan jadi halo do malami hujan teh itu. Nah itu tangka jati cuma tangka jati yuk tangka jati yuk kangge anak ya hujan usum kemarau kita murah daun teh kamu itu ada lami teh biji daun otomatis keluar hujan ibarat cangger oke cangger jeung jati sami wae itu kemarau lami otomatis marurap dan bareum daun anu masih aya cegar kan berarti masih aya hujan kan. Itu coba kampung Parakan Dalam nyata anu menyatakan sejarah anu kapungkur itu maksudnya. Mungkin itu mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.